Ganteng ih. Allah. Kada ti Gusru. Tinggal enggak? Lamun bade ngadamel kenteng hiji tina tanah liat digali ti jero leres teh. Tos hasil tanahna dicitak langsung atau dileyak. Nah, bener. Aku dileyak aku bisi beda jeung urang Sukabumi dileyak. Keur dileyak nu ngaleyakna hayang pipis dipipisan. Leres teh. Sok nyaksian ibunya. Oh, geuning pernah ngintir. Pernah leres, udah bener. Simpul mas survei ibu ke tempat pembuatan kenteng langsung bisi bohong. Leres, begitu ayeuna hayang pipis teh cer di naonna. Kadang hayang ege di dinya. Iya nih kerudung koneng indah. Kuning itu lambang berduka bos. Mun aya nu mawat pasti bendera koneng. Tapi nu hejo penuh dengan duka. Wihideng apalagi tapi santriat kerudungna umrona. Tong malik ka ditu lain muhalil. Leres deh. Beres tanah liat aduh kemudian ditaekeun kana citakan nyitakeun teh diusapan atau digencet diusapan. Ibu ari isin nutupan bahag bujur ke rupak belong geus digencet jadi kenteng selesai belum dibakar. Geus dibakar datang tukang aina matria datang nurek ngabangun meser perjuangan kenteng belum selesai tetap ulah potong di tengah jalan. Ketika kenteng naik karena bangunan jadi pelindung aina penghuni rumah tong bunga sanajan kenteng geus di luhur tetap nu dihadapi dua panas hujan pro dan kontra. Paham? Santri Nurussalam, santri Bogor, santri Sukabumi, santri Jawa Barat, santri Indonesia, tidak jauh perjalanan Anda dengan sebuah genteng. Di pesantren ditekan kudu katalar nado maksud. Katalar itu apa aja? Ya qulu ba'da hamdil jalali ala nabi. Apa bener geus katalar? Nurussalam dilawan lain kaleng-kaleng. Di pesantren ditekan kudu bisa alfiyah. Sadeng terkenal dengan alfiyah. Simkuring bunga tadi ngadeung pengumuman anu lulus alfiyah. Coba baca. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rogillah. Gela. Geuning leutik sagede kibis bisa alfiyah. 2 bet. Halo. Kajang tuturkeun jang. Kadieu jang. Pindah ke dibere duit. Sugan we ujang menang pacar umroh amin. Wong itu tim hadroh. Tapi tim hadroh lagi lain bangsa urang tinggal. We cuma rambutna koneng. Pecinta Habibah Harga. Jerung mancung gagah kok barang. Ngan laku. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khair. Ibu ngiringan bu, lamun terbiasa partisipasi. Bebas Baharojaz. Dina kitab Muhtasar Safi karangan Imam Khalil bin Ahmad guruna Imam Syibaweh wazan Baharojaz bebas. Coba wajana baca. Mustafilun 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 mustafil. Ibu bisa kayak tak? Coba kayak Abdul Rahman. Ayo bu. Mustafilun 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 mustafilun. Da kena nama bari ngagaruan budug geus geus sampai. Geus beda ibu. Ieu santri ditekan, digencet dengan beberapa tugas kudu hafal ieu, hafal ieu, hafal ieu. Sami jeung proses kenteng. Di wisuda ku guru, diberi sertifikat ku guru, dipercaya untuk mengembangkan ilmu. Jadi
jadi kiai, jadi aang, jadi abah, jadi abuya di pesantren, Anda jangan senang dulu, karena Anda akan menghadapi dua kondisi. Yang pertama hujan, yang kedua halodo. Nuka hiji pro, nuka dua kontra. Ngan insya Allah seberat apapun ujian santri ketika mukim, dengan doa guru semua akan terselesaikan penuh dengan barokah. Kabeh sing menang doa pangarsa guru disadeng, amin. Mana buktosna? Jangankan kelas kita manusia biasa, kelas baginda Rasul, Nabi, Rasul, Habibullah, Ulul Azmi, Nabi tidak terlepas dari yang namanya cobaan. Leres hiji, Kangjeng Rasul sate acan dipanggil Isra, Kangjeng Rasul sate acan dipanggil Mi'raj, dalam keadaan berkabung, berduka, bersedih. Kenapa? Karena ditinggal oleh dua pilar dakwah yang sangat kuat. Yang pertama Abu Tholib, paman tercinta. Yang kedua Khadijah, istri tercinta, penyandang dana dakwah. Maka panggilan Allah jelas dengan kalimat subhana. Kita baca bareng. Nungiring maca engal katana suci, nungiring maca hutangna lunas. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram, minal masjidil harami ilal masjidil alladzi haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita buka dengan tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, sarah tafsir Jalalain juz 4 karangan Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Ujami Asy-Syafi'i. Lafaz subhana ngajina sapotongnya subhana sebab geus lapar. Mohon tadi anjing teh ngaos heula di pondok pesantren Al-Atiqiyah Bojong Genteng anu santrina 2000. Langsung setengah satu setar ka Tol Bocimi, istirahat di pondok pesantren Nurul Iman Ciomar, belesat ka dieu candaan hayang bareng jeung tim Hadroh. Oh, I love you Hadroh. Seragam tinggal samping ge batik eta teh disebutna nasionalis. Amin ya rabbal. Lafaz subhana hiji bisa dijadikan masdar simai atau sama. Nuka dua bisa dijadikan masdar kiasi. Wa masdarun ata ala dordar gelap. Mah urang ya kudu cantayan. Nomor katilu, menurut Imam Al-Karhi mengutip umumna ulama-ulama nahwi, walabdu subhana alamun litasbih. Ternyata menurut Imam Al-Karhi lafaz subhana sah disebut isim alam. Nakiratun qabilu al mu'assiro awaqiun mauqi'ama qadukiro. Anu tadi dibaca pesantriat menang hadiah umroh. Bapak simpeuni dikirim video. Santriat di mah lain bangsa urang siluman. Beres dah. Ternyata lafaz subhana isim alam. Alam naon? Nama untuk tasbih. Kenapa ayat ini diawali dengan subhana? Karena makna tasbih ada 3. Berapa? Yang pertama takdis, yang kedua tanzih, yang ketiga tab'id. Itu makna subhana, jumlahna ayat 3. Hiji takdis, kedua tanzih, katilu tab'id. Nu tilu dioperasikan, hiji tanzih untuk dat Allah, kedua tanzih untuk sifat Allah, yang ketiga tanzih untuk af'al Allah, yang keempat tanzih untuk asma Allah, yang kelima tanzih untuk hukum-hukum Allah. Ngaji subhana maka tafsir tersebut jigana jam 2 mau kaberes. Kurang saya tiga. Hiji
Lafaz subhana tanzih untuk dan Allah. Kalimat subhana beroperasi dan berfungsi untuk membersihkan zat Allah dari tuduhan-tuduhan orang musyrik yang tidak layak kepada Gusti. Ibu, cek Yahudi Nabi Uzair anak Allah, pantas ke? Perang kompak. Cek Yahudi Nabi Uzair anak Allah, pantas ke? Lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Menurut paham Trinitas, paham bertuhankan tiga, Tuhan itu ada tiga. Yang pertama Tuhan Bapa, Allah yang ada di surga. Yang kedua Tuhan Ibu, Bunda Maria atau Mary. Nu katilu Tuhan Anak, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Ruhul Kudus, Unus jeung Ius Asuh. Lamun Allah tilu layak atau tidak? Kurang kompak. Lamun pangeran ayat tilu pantes teu? Laukana fihima alihatun illallah lapasadata. Lamun di langit di bumi aya pangeran selain Allah, yakin bumi hancur, langit bakal rusak. Nengah ka luhur. Nengah kabeh. Langit rusak teu? Make tihan teu? Allah Maha Kuasa dan sempurna kekuasaannya menciptakan langit tanpa make tihan tapi teu ambruk. Coba bangunan urang teu make tihan. Langit utuh, bumi utuh na langit, utuh na bumi. Dalil Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. La ilaha illallah. Dua. Salah jeung. Ieu lafaz subhana tanzih membersihkan sifat Allah. Sifat Allah sebenarnya baca bareng. Wujud kinam bako lafatul lil hawa qiyamuhu sihi wahdaniyat iradat ilmu hayat sama basor kalam muridan aliman hayan basiron. Kuring kapungkur badai ngawas kumul barohin kakang Komar Cemplang. Hari pas datang teh ke pesantren teh keur amin beresan. Kang cetada abdi teh jauh-jauh di Sukabumi trek ngawas ka di tengan beresan manten teu terang jadwalna, teu terang tanggalna. Aminan we cenah doakan. Amin we sim kuring. Ah kitu we ku keyakinan balik langsung ngayakeun pasaran kumul barohin tamat tapi ngalogatna lieur. Teu kenanya lah apal-apal umul barohin leres teh. Wedai. Sifat Allah bersih. Sifat Allah tidak bisa ditiru oleh makhluknya. Kudrat Allah hiji, ilmu Allah hiji, iradat Allah hiji, kalam Allah hiji, dan seterusnya. Kunaon kudrat Allah hiji? Lamun kudrat Allah dua berarti sifat Allah apes. Kudrat Allah nu hiji nyiptakeun langit, kudrat Allah nu kadua nyiptakeun bumi, maka kudrat nu nyiptakeun langit apes teu bisa nyiptakeun bumi disebut mustahil. Hiji tah. Kadua, sampurnana bersihna sifat Allah, tidak ada sifat makhluk nu bisa nyarupaan sifat Gusti. Neng Handrian, resep kanu berehan, resep kanu koret. Apa? Resep kanu berehan, resep kanu mana? Mending kawin ka santri, mending kawin ka ajengan. Ah, tuh lompat ah. Mending ka anak ajengan, mending ka ajengan langsung. Kebutuhan hayang iPhone 16 Pro Max, hayang BMW, hayang skincare glowing. Mending ka anak ajengan, mending ka ajengan langsung. Alhamdulillah. Ulang yuk. Bener aja nggak ada MC itu ganteng. Oh, MC itu singkatan apa? Lain Master of Ceremony. Aja namanya Rio Sway. Nah ibu sadayana, sifat Allah moal bisa disarupaan ke sifat makhluk. Saberehan berehan manusia tetap moal sarupa jeung berehan Gusti.
manusia masuk aya udang di balik aya mere duit hayang ke anakna aya tadi gitu aya tapi santri di Nurussalam dibina dohirna dibina batina disiplin akhlakna santri adalah sosok pejuang yang ikhlas tanpa pamrih maka nama santri diabadikan dengan kalender hari yang masih buat mas santrinya ya mantan ke siapa ya siapnya siap gue bingung santri ketika mukim diluluskan bunga sabab hasil istihoroh Abdurrahman Kisarwa ngaran di Bogor Barat tapi kabatan lulusna melalui proses istihoroh bunga tapi anu jadi PR santri ketika mukim adalah al-ma'isyah si betul leres aya mitoha beunghar medit aya gitu aya ngadukun gagal dah pasien karena ngamuk ceramah nu manggil kori karakah perak serba salah mangga PR santri salafi ketika mukim adalah urusan kahirupan ya nu ngomong mantan sekarang kita buka supaya alumni Nurussalam mukimna balaleunghar amin sabab saurkan Rasul dina kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi al-mukminul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mukminid dhaif mukmin yang kuat dalam segala hal kuat ilmu kuat iman kuat keyakinan kuat fisik kuat ekonomi lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin peloy sing kuat wah maka jadi Kiai Sultan amin nu hadir penting ayeuna Abdurrahman bertawasul dengan pangarsa guru di dia dengan para kiai dengan pangarsa syekh di Libanon ya Rabbana inna nas'aluka fi hadhil lailah bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi mu'jizati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mugi santri Nurussalam kabeh sing sukses dunia akhirat amin kita buktikan gerak kawin we tinggal di hadis mutafaq alaih kadang di pesantren pasang surut ya leres komo lamun duit keur hese Allah nempok kita beranyai ngaji sangut apanya ki santri kadang-kadang lauk guru di keur ieu teuing kumaha eta nu maokan lauk guru mah jara diajengan sok biasakeun pan ieu teh komandan meureun kieu-kieu ge teh bab mau umumna santri salafi nu banol mau kayam tatangga nu ulin ka kobong tadi aya yang batur pampeng di peso diolahkeun eta teh komandan hadroh tapi ieu nu banol tukang konser jadi puya jadi kiai jadi ajengan bijil mapun berarti mulai isukan aing di Nurussalam rek banol ngarah jadi ajengan ya nu bager ge hese jadi komo nu banol bager di mah insya sebab sim beriman ningali sosok pangresana di dieu sosokna model kieu elmuna mumpuni segala bidang biasa yakin murid-murid ge bakal dibedakeun ku Allah Subhanahu wa taala masih semangat jadi santri kurang kompak masih semangat jadi santri dengarkan di akhir zaman manusia banyak terprovokasi dengan kalimat karomah bener gak? Datang jelema make jubah 3 lapis sorban 3 meter tasbih sagede cengkir kalapa lamun ngadehem biji rehak sagede tahu bulat jeung soto wah ieu mah pasti wali kuping teh lamun aya nu ngaku wali dina medsos urang wajib teu percaya naon sababna wali jangankan orang lain dirinya sendiri tidak tahu layak rikul waliya illal wali beda jeung nabi
Nabi mah kudu ngaku di depan kaum, saya nabi, saya rasul. Wali mah tidak bisa. Yang hadir malam ini sim kuring yakin seueur nu geus gaduh pangkat wali tapi anjeunna ge teu apaleun nu diperbolehkeun ngaku wali hiji grup sipaan. Urang caringin tatangga sim kuring wali band boleh ngaku eta. Kami grup wali sah. Kedua wali murid silahkan ngaku. Katilu wali kelas silahkan ngaku. Kaopat wali santri silahkan ngaku. Kalima wali nikah. Lamun teu ngaku naib lieur. Abdi walina nih abdi wali mujbir ajbaro yujbiru ijbaron fahuwa mujbir wala kamujbar anu boga wewenang menurut hukum maksa anakna nu status gadis neng yang gadis lamun ku bapak neng dipaksa kawin kasih A B C ulah nentang karena bapak jeung haki ti bapak adalah wali mujbir beda jeung anakna geus janda beda incuna geus janda asaibu ahaku binafsiha janda lebih berhak atas kepribadiannya. Kenapa bapak teu bisa maksa anak dan janda? Kenapa aki teu bisa maksa incuna dan janda? Karena janda sudah pernah kecewa, buka penyakit trauma, takut jatuh di lubang yang sama. Mentak dina medsos ayeuna nu keur gesing belesat teh janda kos Yamaha. Make NMAX sing belesat sen ka kiri belok ke kanan. Allah. Komo eta janda mati salakina mawat karak dua poe geus update status. Dina sosmed. Janda nih bos. Senggol dong. Aya nih gitu aya. Da moal beda guruna ge disadeng. Allahu Akbar. Leres teh. Kumaha ari ngaran karomah? Karomah itu bahasa Arab. Yang akan diberi karomah adalah orang-orang yang istiqomah sesuai sarang al-hikam kuntoliban lil istiqomah walata kuntoliban lil karomah. Tugas Anda menanam bukan menanti buah. Tugas santri ngaji lain mikiran jadi kiai. Mas santri karak sabulan datang ke guru pangarsa abdi mas santri ke sabulan kira-kira jadi abuya mual hehehe koslet lah. Atau anu enggal nikah lamun keur berlabuh di telaga asmara memakai perahu cinta malam Jumat entong mikiran baina laki-laki atau perempuan lakui terus atuh digaheureuy kalamuna labdun mufidun kas takin lamun cek alfiah lamun cek surat Fusilat innal ladina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ayat 30. Lamun dina Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim dina sarah al-hikam kuntoliban lil istiqomah wa la takuntoliban lil karomah. Punten tugas kurang ketika mukim ngajar barokah bakal datang nyalira. Contoh sim kuring bereskeun we tugas amplop mah asup yo. Contoh eta mah contoh. Beres teh. Ieu mah eta salat karak saminggu datang ke pangarsa guru, pangarsa abdi salat saminggu kira-kira surgana palih mana? Tugas kurang mah ibadah surga tong di Arab kege dibikin sorangan di pesantren. Tugas Anda ngaji hikmah ke karomah jeung barokah bakal dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala sesuai pidauh aina Syekh Ahmad Al-Anwarul Qudsiyah man taqarraba ila ustadihi bil khodam taqarraba Allah taala ila qalbihi bi anwa'il karom. Siapa santri yang berkhidmah kepada gurunya, siapa alumni yang berkhidmah kepada gurunya, siapa warga yang berkhidmah kepada kiainya, hikmah dohir, hikmah batin, hikmah hareupeun, hikmah tukangan, maka jawab mansartia taqarraballahu ta'ala ila qalbihi bi anwa'il karom. Allah bakal membalas hikmah santri tersebut, Allah akan membalas hikmah warga
ilmu jeung kamulyaan. Amin. Sok sing hidmah lah. Sim kuring ke di pesantren ya ceritanya. Ngaji jarang lamun keur prek. Seseueurna mah ngasuh murang kali guru kan sim kuring. Kemudian ngurus sawah guru, pan paling genah teh ngaji henteu nyatu meunang. Ngomongin acara macul di guru atau. Nah, kalau wargi sadayana, maka kepala santri tekankeun ti ayeuna geuning nu disebut karomah lain teu teurak di kadek lagi. Hayang teu teurak di kadek mah santri Bogor mah apal? Tinggal ijazah hiji beripai atawa torekat Aceh. Sim kuring ngalaman baheula. Ijazah nu kitu ditema ku bedog leungit teu teurak. Di kadek ku bedog eueuh teu teurak. Atuh teurak. Kupingkeun. Nu disebut karomah lain teu teurak di kadek. Nu disebut karomah lain teu teurak ditembak. Nu disebut karomah lain kuat minum racun. Nu disebut karomah mah dibere semangat daek masantren. Amin. Karomah mah eta. Jangan aneh-aneh gitu. Coba papai ka Bogor kota aya teh toko dagang kadaek. Aya tuh. Atuh teh malana tong kaseuring geus padari. Teu aya di Sukabumi. Lamun aya kusim kuring diborong ka jeung tuker jeung pajero. Teu aya. Di sini jual kadaek 1 kilo 15.000. Aya teu? Kunaon ieu santri darongkap ka Nurussalam. Hayang masantren. Tingali ini adalah karomah tertinggi, Bos. Teman Anda di rumah ada berapa orang? Contoh urang boga babaturan 8, 10 jeung urang, tapi urang mah hayang masantren. Anda sudah diberi alamat dan tanda oleh Allah, bakal Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ngan gogodana karomah dibere ngurus teu bisa. Teu pira. Kecewa ku awewe eureun. Ayeuna kitu aya? Mentak tong bobogohan di kobong malah dati bang heureuy. Sebab yang sakit itu neng, yang sakit itu bukan diiris sembilu, yang sakit itu ketika pacar menikah dengan teman sendiri. Wah, perih. Mentak bisa ngomongin ngalaman. Sim kuring boga calon, geus resmi dihitbah, babaturan datang. Da kawin beh dieu mah moal hayang ngaji keneh ka karak 12 tahun. Hayang mah 30 tahun ngajina. Lah cenah teu dikeun ka urang. Tah sim kuring mah kitu. Sedekah duit teu boga, udut teu boga, jan baju teu boga, kabogoh sedekah. Santri salapi mah ulah salah. Sanajan berpisah geus puluhan tahun, papangih kehet bebel dia kula. Di imana ustad ajengan Buya Aang datang reuni leungit Buya. Mana het gitu. Leres. Santri salapi mah geus biasa joinan. Gelas kopi sagelas kutiluan. Leres. Rokok sabatan ku 5an. Kabogoh hiji ku 7an. Komo nu paling barokah mah tilas rois. Beda. Amin ya rabbal. Taman udah kiri terois bener. Allahu akbar. Kadenya mana buktosna? Tinggal di hadisna. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Man ismu sarkin jazimun yazimu fil lain. Al awalu fil wisarkin wa tsani jawabu wa jazahu mubtadaun mabniun ala sukun fi mahalli rafin li annahu ismun mabniun la yadharu fil raf wa man wa ma wa al tusawi madukir wa hakada ingat wa insur atiyah. Sing sahaja mah nuku Allah rek ditakdirkeun sukses jeung hartana lah. Bebas we. Siapa santri yang akan ditakdirkan hidupnya sukses yufaqihu fiddin. Proses pertama Allah akan menggiring anak tersebut ingin memahami hukum Islam. Paham dekat? Eta hadis muttafaq alaih. Ketika ayah jalmi hoyong masantren, ibu barangkali hoyong masantren hoyong. Ketika anak kurang hayang masantren, umi neng hoyong masantren,
abah bujang hayang masantren, itu alamat anak tersebut bakal disukseskan ku Allah dunia akhirat. Amin. Ambil contoh, jawab ke santri pamengget, lamun bapak urang maut anu kedah jadi imam nyolatan maitna saha? Anak lalaki pangkat asobah bin nafsi anu menang warisan lidzakari mislu hadil unsayain. Lamun nu maotna aki nu jadi imam nyolatan mait incu lalaki di anak lalaki. Coba lamun budak nate masantren, ya bapak masan maot muhun ku abdi wios di mamanana wios na wios wanina aya elmuna eueuh dan nyolatan mait sujud yang nyolatan eta sujud aya masa bubuhan we kapun bapak ulah kitu mah da kudu make ilmu pakul luman bigori ilmiah malu amal mardudatun la tuqalu cek matan jubah. Terus coba simpuring contoh pun bapak pupus tahun 2021 nyimaman kusim nyimaman nyolatan mayit kusim kuring hiji tah amplop teu keluar bapak kumatur mah kudu make amplop di dia sabaraha sok mere ibu pami nyimaman nyolatan mayit di dia kakek masihan sabaraha dicantayan mah tos 1,5 juta bu pan imamna oge wajah panggung kang cenah yang di imaman ku akang sabaraha 15 sabaraha 15 teh 1,5 juta ning awis payongna sabaraha tuh gaduna ge 200 mangga an maitna ditukang are kumaha manya cenah mait ditukang atuh kali-kali jadi masbok udah masbok teh aya 2 aya masbok rakaat aya masbok Fatihah itu surahan pangresakeun haji amu terus bener lamun anak nama santren buku bingge rek maot moal aya kodoaneun salat ya bapak urang teu damang umi teu damang dibimbing salatna ku anak bapak salat tuh lieur salatna ge nangtung mah bari calik pak calik mari puda bisul dina bujur sagede teko wios pak ngagoler kos main lami-lami mungkin ripu yang ripu ngagoler mah nangkarak pak punuk ganyal ku bantal supaya wajah menghadap kiblat beres yang teu bisa hudangna ge isarah pak ruku sujudna ku ungleuk kepala mentak mun ngalawak ku geuring keur ungleuk-unglekan eta teh keur salat kepala teu bisa ungleuk dengan kedip mata ieu ayat Al Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim la yukallifullahu nafsan illa lamun boga anak masantren kolot gering moal boga qodwaneun jeung pidyahaneun salat bener teh ya. Kedua ketika ibuna sakarat ketika bapakna rek ngaluarkeun nyawa anakna masantren dibimbing baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha tong bosen urang teh dibiayaan kokolot kurang kudu salamat sakaratul mautna dina Fathul Muin juz kedua mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah nahul jannah sing sahaja mah akhir perkataanna adalah kalimat la ilaha illallah ku nabi ditakdir pasti dengan fi'il madi dahola di mana yadhulu cek hormat nun wasiqatal madin atin auradu kunaon ieu dahola di mana yadhulu seperti qola din alfiyah di mana yaqulu li tahaqqul wuku pasti terjadinya orang mengucapkan la ilaha illallah ketika melepaskan nyawa dipastikan ku nabi bakal jadi ahli surga sukses deh eta mah santren teh eta lain jadi kiai lain mawat bapakna diibakan ku anjeunna dibungkus ku anakna disolatan ku anakna digotong ka makam ku anakna dikuremkeun ku anakna
beres maca talqin ku anak mungkin tahlil ku anakna kabeh ngegel curu amplop teu kaluar coba lamun budak teu ngaji ayo itu ngamandian 500.000 itu nggak itu nya maksudnya mah tong diukurkeun jeung harga pertalitnya ngamandian 500 jadi sabaraha kamari simpulnya ngakene ngaos di Gajruk di Bos Emas di Gor Cipanas di dinya mah ngamandian teh 700.000 saudara upami 100 teh cenah mait teh dikojaikeun di wahangan atawa di setim pemain culangung mait di setim ngamandian 500.000 neuk boeh 500.000 imaman 1,5 juta geus sabaraha tah 2,5 juta ngagotong cepet-cepet opatan cuma ngagotong sok gratis wae atuh mait teh tanggal nepi coba bere panggotongkeun mait 100.000 ewang ngabelesat pertama turbo mait nepi pas dibuka teh pasaran nunggu mait murah di jalan murebkeun 1,5 juta ku Abdurrahman aroskeun jeung ka Sukabumi kan kurabkeun ku akang sok dieu sabaraha kan tah make nanyakeun sabaraha dan di Bogor Sukabumi ari ikhlas kabeh oge ngan sabaraha ketika ada soal harus ada jawab bener teu nah ngaji waladiah ieu Kang sabaraha cenah ngurepkeun ku akang 1,5 juta biasa teu 300 biasa ngan cokor mait nongho sabaraha kumaha gitu ulah macam-macam tahlil di dia aya tahlil aya sok kumis sok ujome dicantayan mah kumi budak menang 2 simkuring menang 7 make sarden 2 budak teh molotot nalawang pantot teh kunaon yang molotot ke akang teu adil manya cenah di 2 akang 7 komandan ya maka hayang sarua tapi da diuk nama sarua mentak budak mah sok ngincer kue di tengah iman ya bahan kena jauh satu rui balik panggil teh wajah-wajah pemain makam kunaon simkuring ceramah laku jan ayeuna wungkul 2 bulan teh nu katampi 80 hiji lokasi karena keur dikobong sok dipercaya kuli maca Quran giliran janari ari mayitna makam teh dileuweung babaturan armungeun kabeh hayang beurang we eta giliran peuting ku aman we pan kamu aman nyebutna ku aman we cenah kenalah urang we sabab makamna dileuweung kan sieun-sieun teh dasar ngadenge jelema dileg-leg mayit atuh pan dedikat pan kieu-kieu ge beureun pernah riado di Bunar simkuring 7 poe ngegelan cengek jeung cai jam-jam nurutan ilmu nyanungna teu laksana cicing tong gadung ini di ka Gajruk ka almarhum Ama Saiman kur 3 poe simkuring di dinya da neangan santri atuh nu kapake maksudnya mas baru ke bogoh yang maksudnya nah ibu sadayana iya kan pemain makam kabeh jadi sarua ieu ketika aya jama maut sok aya pembagian duitan aya duit naon ngaranna dia duit sholawat duit kamadun duit naon deh duit sodako yang lamun aya nu maot di makam sok kabagian sabaraha ayeuna harga 2025 ini goceng kita sepakat di Sukabumi goceng setuju kita tanda tangan hitam di atas putih goceng lamun ibu lamun budak hadir prioritaskeun budak mah nomor hijikeun kolot mah teu kabagiannya wajah-wajah lama kena tapi budak lamun dibere goceng senyum tipis kira remeh yang keur masantan dirangkas eta harga mait teh harita teh 3.000 kabagian we goceng eta ku pemuda diangkatkeun ka luhur harga mait naik bener kenangan di Banten apal tunun apal jatake apalah anu karitu lah pokona dangdeur gitu ya lamun kabagian 10.000 bungah tuh wah senyum lebar ceban mun 20.000 salto nagalengan bu bener ya bungahnya kabagian 50.000 mah komo sing aya baturna buru-buru saya batur paewan
beuh 50.000. Tapi lamun teu kabagian deuleu monyong sumut takos aseupan. Cek indungna ari sia kunaon monyong tos di makam, tos naon ngahadiran pemakaman, kunaon monyong teu kabagian. Atuh beuting sada teu kabagian teh nu maot teh jelema teu boga, justru teu boga duit mah tong maot. Eta budak sadeng kurang ajar. Nya punya, tapi kalau sok jadi omong, nyamungan kanu kawinkeun, amplopna 200.000, dipulangna tulang beheung da ngomong. 200 cenah amplop di amplopna dipulangna tulang beheung tuluy gawe. Ngeres. Ketika boga anak mah santren, indung bapa ibadahna salamet, ngaluarkeun nyawa iman salamet, geus maot diduakeun. Tingali lamun haji anak hayang boga pangkat wali, teu kudu depak di guha, teu kudu neangan hayam hideung, teu kudu mawa meh hideung. Anak hayang boga pangkat wali sing rajin istighfar yang inung bapa tiap poe 25 balik. Dina kitab Wasiatul Mustofa halaman 10, ya Aliyu man qala kulla yaumin khamsata wa isrina marratan astaghfirullahal adzim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat katabahullahu ta'ala min auliyaihi. Sing saha budak nu istighfar jang inung bapana 25 balik tiap hari, maka siap-siap bakal diangkat ku Allah jadi waliullah. Amin. Yo kan kembali di kaset. Iya.